Aya di jelema nu lucu di zaman kiwari. Aya nu teu ngarti kana agama, bahkan loba anu ngarti kana agama. Nah kumaha make disebut lucu? Ngulik ilmu kagagahan. Di mana? Keur di dunia. Lain di dunia ngulik ilmu kagagahan mah. Di akhirat di mana orang kedek ditakonan ku malaikat anu ditugaskeun ku Allah, urang mampu nyegah, mampu ngahalang, bahkan malaikat izin di mana paprok jeung urang. Lain malah anu datang teh orang si jaul akro, malaikat jabaniyah bari mau panunggul. Sakali dikebug 7 siku malalapna urang. Di mana dikebug ku malaikat jabaniyah engke. Dicokel di kucingirna. Gebug deui, cokel deui, gebug deui, terus gitu. Naon sababna eta si jalma? Sababna eta si jalma taradaek ngalaksanakeun kanu diparentah ku Gusti Allah di antarana salat. Karek di antarana loba hukum wajib anu kudu dilakukeun ku urang nu diparentah ku Gusti Allah. Tunggu akibatna. Mata urusan senang jeung teu senang, neraka jeung surga sabab jeung akibat.